Jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyakup kasakabeh jenenganana Allah asmana teh Allah percaya yakin ai kayakinan anjeun ti mana datangna apantina dat sifat asma apa ari asmana Allah ari sifatna Rahman Rahim ari datna laisa kamitslihi syai'un mulai hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge ari apan ba di atas ba ta di atas ta sin di atas sa abah dalang abatasa ayo aduh jadi anjeun teh rumasya makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana aya nu ngajadikeunana saha sok jawab moal kajawab komo disebut saha mah ieu sadengkeun itu teh pangeran teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teu ibuan teu ramaan sanes istri sanes pameget ku aya na pertanyaan teu ditu disahakeun dek bisa ngajawab kumaha urang hayo jawab sia teh hayang dipengek ku aing jawab heula kalanan ieu ngalempeng heula pamadegan sia ieu punten heula sagedap ya mangga bebas pamadegan di mana teh sia jauh molotot we lain pamadegan di mana sia teh geus diyakinkeun dina hate teh pamadegan teh dek dicicingkeun atawa ditingkatkeun buntu saya teh ngomong teh buntu kumaha tadi sileng teh nyaritakeun teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teu ibuan teu ramaan sanes istri sanes pamegat nya bener teh pamadegan teh kitu geus maneuh teh geus diudag jago aing kabina-bina teuing pamadegan teh sia nepi ka di ye dewek dek nanyakeun ai ka pangeran heuh ka Allah meunang nya samakeun teu nya henteu atuh bener henteu bener teu meunang nya samakeun henteu lamun urang nya samakeun ka Allah hukumna naon murtad musyrik teu geuning eta ngomong ngaku sorangan sia teh heeh benernya samakeun ka Allah hukumna murtad musyrik bener dek nanyakeun dewek ari Nabi Adam saha ibu ramana ibu ramana Nabi Adam can mangih keterangan saha hatoing gening anu teu ibuan teu ramaan mah Adam lain Allah da eta mah kasengker ku laisa kamitslihi syai'un nah didupa ku sia teh laisa teh dirumpa ka laisa teh ku sia teu teh taraje teh kapan ku si lain kadi dicaritakeun lamun nya samakeun ka Allah hukumna murtad musyrik geuning eta musyrik dibawa ku sia nuduh we ka batur musyrik murtad eta curug nepi ka ngacir
aya taramo nu tilu ka sia mun asa bener asa pang benerna murtad siling teh sabab hukumna nya samakeun ka Allah hukumna murtad heeh da anu teh ibuan teu ramaan mah Adam nah disamakeun ka makhlukna sia teh aya nu teu warna teu rupa naon angin kumaha cing rupa-rupana angin ya warna rupa eta mah makhlukna keneh nah nepi ka disajajarkeun jeung ka makhlukna kade sia teh ngalawurat sih ngomong teh anu sanes istri sanes pamaget mah malaikat ya cing tingkatkeun keimanan teh atuh nah da kasametinya kuring mah nyahona ulahnya nyahoanan kokolot begog teh sabab lamun diudag sileung teu bisa ngajawab bikal badinya sileung teh berarti meureun karek beja dibejakeun deui cing jadi keyakinan atuh lain teh di kulon teh di wetan teh di kaler teh di kidul kulon wetan kidul kaler eta kagunganana nu teu ibuan nu teu ramaan eta kagunganana jadi Allah teh lain teu ibuan teu ramaan tapi Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan Allah teh kagungan makhluk anu teu warna teu rupa Allah teh kagungan makhluk anu sanes istri sanes pamaget kapan dina qul huwallahu ahad apan aya hu di dinya beda deui Allah ilahi Allahu ari Allahu ma alif lam lil milki alif lam ma'rifat jadi Allahu nurun lain hartina Allah teh cahaya lain sabab ayahu di dinya huna hiro tuduh kana kecap kagungan Allahu nurun jadi Allah nu kagungan cahaya tuh kitu Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan sakitu make Allah kana karek teuing beda-beda teuing sia otak teh pake atuh da sia teh geus gede beda-beda teuing sia teh geus teh kain maneh mah bisa aya nu ngudag ge jadi saha sabenerna eta nu nyiptakeun nu ngajadikeun teh ai jenenganna mah Allah ai Allah teh jenenganna eta teh jenengan anu pang akbarna Allah teh nya nu mawi Allahu akbar bisa ar-rahmanu akbar mah apan ar-rahmanu teh Allah sumuhun Allah teh ar-rahmanu lain sia teh ta eta adalah salah kecap juga jurali teh tuna ar-rahmanu itu Allah tapi Allah bukan ar-rahmanu ke kumaha ya teh nah di dieu saya kudu bener ngaji deui ye kade agama mah peka deui salah saeutik bahaya deui nyesatkeun sia ai ar-rahmanu teh Allah heueuh bener ngan Allah lain ar-rahmanu ke kumaha hayang ngarti hayang takbir Allahu akbar bisa ar-rahmanu akbar tuh seperti adan ar-rahmanu akbar bisa tuh nyante bisa berarti Allah itu bukan ar-rahmanu tapi ar-rahmanu mah Allah lieur kuring mah ieu agama lain keur nu lieur tapi keur nu mikir hayang ngarti pisan hayang
ai ceuli naon ceuli ya telinga itu apa ya ini untuk mendengar nah itu mah barangnya ceuli teh ieu teh eta mah barangna paragi naon eta paragi ngadenge ngaranna naon ceuli jadi ceuli itu naon atuh ngaran ceuli itu nama ceuli itu ngaran ngaran anu mana teh ceuli teh ngaran ieu nu rebing ta eta ngaranna naon ceuli jadi ceuli teh ngaran ari silai ngaran teh saha dawala aya ta ceuli saha ieu ceuli dawala bener tapi dawala lain ceuli balikan deui sakumaha belet oge piraku we atuh ai ceuli naon ngaran anu mana ngaran ieu paragi naon paragi ngadenge ai silaing saha ngaran teh dawala ai eta ceuli saha ceuli dawala bener ngan dawala lain ceuli lamun silaing leumpang ti kajauhan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal lamun disalukan ku batur dawala ka dieu nyampeurkeun jeung ceulina heuh kitu jadi la ilaha illallah kabaun kabehna Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik Kudus Holik kabeh acakup kayaknya numatak la ilaha illallah kalimat tauhid deui ulah dimomorekeun Gusti itu naon jeung syuri keur tahu syuri oh itu teras ieu ngalah pamadegan si ieu sok buat baut naon nya sok eta sok kuak leok pamadeganana aya ti dieu milu ka dieu aya ti ditu milu ka itu teu istiqomah sia nya ar-Rahmanu sifatna nya kitu bila-bila teuing saja tah ieu beureunya nu disebut batok bulu si madu teh teu sangka si ieu mah ngaji tarada nah ari aing ngaji kudu beujak ka sia kudu laporan dawala abdi bade ngaji dawala bade neken heula ya abdi bade salat saya teh kabeh bila teuing mata pula suudon oge disangka mah kuring si ieu hampura we tuh da katingal kuring oge da akad teh ngaji tara nabeuh henteu ayo nabeuh bagus ya dicarikan deui kadang-kadang aya nama eleh geuning ku anak nya karunya kapan maksud ge kitu aing aya anak